Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dupi hubungan den musna ka Nyi Marsinah teh kumaha ce? Abdi mah waktos ningal tadi kaceda ngajenghokna. Kapan cece ge uninga abdi tos nyanggem rehna aya pangharepan ka Nyi Marsinah teh. Oge kantos kapan ku abdi teh di ocal-ocal malah mah basa ti payun tepan ka Nyi Marsinah anjeunna oge parantos nampi. Nyi Rosni kacida ngahulengna, manehna mikir sakedeung mah can bisa ngawalon ka radiman teh. Tapi nya lila-lila mah manehna siga anu kailhaman deui. Nya pokna teh kieu, salaresna mah jang kacida kaasih Nyi Marsinah teh tamplokna iwal ti ka ujang, moal nepikeun ka kedah namplokeun kacinta kaasih kanu sanes. Kitu kacece ge nyariosna teh nganya kitu atuh. Cece mah rada abot rek nyarioskeunana ieu teh. Kumaha kitu ce? Nah atuh upami anjeunna mika cinta ka abdi mah keresa dicacanda ku den musna. Asa aneh abdi mah. Nya ketang ari kanggo abdi mah teh janten perkawis. Asal laras-laras beh Nyi Marsinah teh bogoheun ka den musna. Sawios abdi marek nyelehan maneh beh. Margina rumasa abdi mah teu aya kagaduh. Piraanan buruh leutik moal tiasa nyumponan kapalaina, moal siga den musna panginten. Cenah kituna teh. Sanes kitu ujang dangukeun heula. Namung sing percanten ka cece Nyi Marsinah teh ukur bade ngolok rejekina tina marga manehna teh dina waktos ieu nuju kalintang kasesahan. Kapan tos teu kagungan rama oge teu gaduh usaha anu tetep. Ukur dadagangan aalitan ge geningan jarang pajengna gening. Atuh ayeuna bade mayunan boboron siam. Tah ku kituna sigana bae imajang eta nu dimaksud teh rek ngolok rejekina. Da bebeja ka cece ge naon cenah da ka jelema mah teu bogoh. Keun be urang ajakan ulin marek digugu ngan tetep kacinta kaasih mah ukur ka ujang. Kitu pokna teh ka cece mah. Cing kumaha ujang panuju kana naon anu dilakukan ku Nyi Marsinah?
atanapi henteu nya kekeh kanggo abdi mah moal nampi ce teu satuju margi henteu na dina diajak ka ditu ka dieu teh kapan pagilinggi sik jeung paantel kulit lami-lami tina teu aya kacinta teh meureun jadi cinta taya duriat ge tadina mah meureun jadi bae bakal kairut sok komo bari jeung dibeli-beli bari jeung dimomol ku sagala rupi kahayangna dipanggaleukkeun itu dipanggaleukkeun ieu maklum itu mah seueur artos teh atuh ce sedangkan abdi mah atuh naon pangaboga tangtosna ge nya kawon nu mawi bade ngelehan maneh be abdi mah moal bade ngeukehan keun be Nyi Marsina masina ginding sina ngaraos olap ku rezeki teu den musna cenah keukeuh manehna nyaritana kitu sumuhun kitu eta ge Ujang samarukna teu aya maksudna nu langkung ti kitu nyaeta harta banda tangtos Nyi Marsina mah kataji ku harta bandana sanes ku jalmina namung ceuk rasa cece ulah waka eleh Ujang mah malih-malih antosan bae 2-3 dinten di dieu be nyumput di cece engke cece bakal maparenan hiji jalan nu bakal tiasa nyamian ka Nyi Marsina ceuk rasa cece kitu oge sawios ieu kapan Ujang sareng Nyi Marsina teh sanes nutus ngahiji rabi ieu namege kagungan pangharepan palai ngahiji rabi kitu ge teu acan tandes-tandes acan kapan Ujang kanu jadi sepuhna teu acan nyarios deui kapan saur Ujang ge nembe ngocal-ngocal nembe nyarios ka jinisna kitu ge teu acan aya walaran nu tandes sanes sumuhun nu mawi abdi bade ngelehan maneh ge ce da bade kumaha deui bade mentog ka Nyi Marsina da harita teu acan aya walaran nu tandas deui mung nya kitu name katingalina bae meureun Nyi Marsina teh kersaeun ka abdi waktos ditaros teh kapan ungut nyebatkeun teh mangga diantos nya abdi teh tenang bae da saurna bade ngantos abdi lepat atuh Ujang mah padahal enggal betarosan sakalian moal burung kersaeun tur sepuhna ge bakal nampi deui sumuhun ce harita teh abdi ge tos nyanggem rehna sasih sawal nu bade dongkap sanggem abdi teh bade narosan nah kumaha bakal ditampi anjeunna ge nyebatkeun teh mangga saurna teh diantos pisan tah upami kitu ulah kapameng urang ngejang da ceuk cece teh ka Nyi Marsina seolah-olah usaha neangan rezeki nu nomplok bari gampil teh ukur ku carios sareng asal daek be ngalayanan ameng kapan ayeuna ge kaditu ka dieu upami Ujang percanten tos emas-emasanana sacepuk langkung ti 50 gram mah tos kapamilik ku Nyi Marsina atuh salajengna anggean anu sararae artosna moal deui ageungna sigana masa sisiam ieu jadi beunghar Nyi Marsina teh dina lebaran Idul Fitri mah moal teu pangistimewana dina santen sekanten moal teu pangistimewana dina sanes kanten nage nya meureun pikeun di lembur ieu mah di lemburna Nyi Marsina deui upami Kang Ojang Radiman mah teu langkung malih upami teu kaabotan bade teu cios nage mika cinta atanapi mileuleheungkeun ka Nyi Marsina ngan kedah tiasa nganyanyahoanana kedah tiasa nyaurna beh
ulah nyimar sina hungkul nu bakal jadi senang teh, bakal seueur artos bakal beunghar ngadadak. Jang Radiman ge kedah kitu deui, Cek Nyi Rosni. Atuh ke Radiman mah kalakah beki teu ngartieun kana caritaan Nyi Rosni. Hanjaka pamiarsa, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios, enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun, permios. Good.